Jadi ya oh sudah wala direk akal subut ke budut ayam sudah wala bisa abur jadi si cepos sudah wala ayana yang ia hadirkan sebutkan Indomie buru-buru ya. net kali wudhu net sintarap net Nau kana kulkas kerja. tempo pilih lagu sekali itu yang wudhu kesera lampes cepo jeung saha sareng Ustaz Gadungan saha benar di Sidawaya ulah kumaha Bapak maneh di lemur cageut aya ibarat pun Bapak kinung maneh pun biang nya kitu nuju susu kenca saurna inung eta si cepot luas we kumaha pare di ditu keur naon carici ge pare maksud teh keureun apa kumaha da teh terang bikangna juga maksud aing teh geus waktuna panen 2 hektar teu kaala ulah kabanjiran sanes kaanginan sanes kulongsor sanes kunaon dialah itu nu bogana jadi boga hei teh sia kamalinahan tong disebutkeun di pesona itu di karaton kopok sia deui ya hirup teh bisa itu serius ya sina ka dieu Sidawala bae lah datang ogo kurang jengkol kurang jengkol Bapak Dewa diulang di kalapan kurang jengkol kurang Sukatani kurang jengkol Bapak Darah Kasih diulang di kalapan Raman yang lekat berhadapan Garut Pradeko Samarang Kulit maka ya
ayana bibir-bibir dirinya ayami percuma ayami ki aya teu nyorak disuhunkeun kakompakan bareng orang di belah dua menang hanya bau ge nu ngeunah mah osok bau teu kolot teu budak kora seneng pisan kanu bau ini isuk balik sore balik isuk ngabelaan anu bau urang jengkol Maria pesan lain lu bau pisan semaka pihak turun dunungnya diterima tawala kajuragan age dak terima dula juragan Batara diterima tawala kapangaulaan di parti pun kan ya kapengkeran bebas tapi sopan nuhun aduh teu hilap karaka Prabu Cepot dina Priai kau pimimitian setan Dari mana rena teh gasik ditampi gancang ditanya luas aya naon maneh datang tanpa bemat yangal aya naon coba aya robot disirik menta kasbon jauh kene dek naon tawala yewe bade jajak pulan seuk teh saurat teh aya nu bade didugi ke para pejabat panginten pulan teh kagungan unak-unak angen-angen sok kalinya balaka sok atuh aya di jalan meni opera di dia kawas menang mabuk ayeuna helep paceo di panggung paceo di tempe Cina onda bala Cibodor sok cepu balakana pangapunten naon deui Sadiacan abdi sumangem pilih melengkung bekas nyalahan dino popek sareng prakna kumaos abdi teh jauh ka bedug anggang kadulag sepi ku harti tuna ku pangabisa da pugu jami teu sakola pilih aya kata nu galihal pamugi sing janten malu we da paku urang kampung Baulisun teu aya halangan bebas sepak mo bor naon atuh cepo penggagal ewe seteh cian seketu cicing atuh batu rek acting ke cicing atuh kahayang naon ada payah gak kayek naon cepo abdi cepo dihirup bulan Usang geura pangagalekeun maneh ai talen mabali ambak bosen hirup kumaha maneh teh cepo ieu geuning nasi bantil baletik
Mus katinsak, mus pinuku pagina, mus pinuku kanyari abis jago. Nya. Nah, aing jelema leutik mus masalah datang bertubi-tubi. Abu kira ka jelema leutik liuk urang daya urip pangkeun kujan bahan. Dahar isu teu sore, dahar sore teu isu. Dahar isu jeung sore teu poe teu manggih kejo. Batin padewan isu bubur sore nganggur penting samu subuh dulu nya mus abdi teh dihina ku batur nu nyebut ka abdi teh eueuh aa eueuh mang si teuing pajar kita nasi cepot siga monyet nah monyet nu siga abdi nu siga monyet cek kan abdi teh hayang sekali-kali tingkatkeun ajen diri hoyo abdi teh disebat om hayang disebat si kue jeung si lu hayang disebut om kumaha ayo kan udah jadi hargaan yang disebut bapak kubudak teh atau punya anakku atau nyebat aja kada jauh nyebat mbek maka abdi masih jeung si maksud maneh oyo ngarobah nasib abdi teh ulah nasib naon hayang jadi orang kaya goblok hayang jadi pabungai gawe kunan duit di mana saya memang duit sudah datang di luhur langit udang wae lah berdua sih teh tur kakalu ieu mah Rajin ka panggung sieun ku becek. Jadi maneh teh hayang beunghar sumuhur bulan hayang ngarobah nasib. Hayang ngasaan kumaha rasana numpak mobil sedan. Hayang ngabdi ngasaan kumaha rasana hamburger. Hamur duit keur kasya. Hayang ngabdi ngarasaan fried chicken. Di hot nih, hotdog di anjing gini habis itu. Lo tong dirobak kan mana kata-kata baku. Oh yang ngasaan kumaha rasana sebelah ceker, yang sebelah tulang. Abdi kalahkan ngasaan teh kalahkan sablak deui hate. Sebelah kunci nama tilu perkara wajib ditulis di hati maneh. Dupi iji-ijina. Iji maneh teh kudu sabar. Dua maneh teh sing tawakal. Katilu ikhtiar. Ai sabar wani nungguan waktu nulila. Ari tawakal prak ngajalankeunana ai ikhtiar barengan jeung usaha. Ulah hayang jadi pegawai tetap, tapi maneh sing tetep digawe. Lamun maneh jadi pegawai tetap isuk jaga digeto bakal pensiun. Tapi lamun maneh tetep digawe
cek paribasana aya imah bala nu batur kumane sapuan balik jeung minta izin beureum dibere jam ongkos-ongkos balik wae ta eta ngaranna teh usaha mun aya nu ngebul di imahna datangan papa teh ngapayang moal bisa dilamun ngebul di wajan lamun ngebul kahuluan goblok banyak kahuluan ngapayang jadi eta kumaneh wajib dicatat ngantikeun meredana awal raja ieu wajib nunjang karahayat anu memang bener teu mampu pikeun nyaeta ngasejahterakeun rakyat ngaberantas kamiskinan ieu teh pan tugas keneh raja nuhun ulah moal dililahkeun ayeuna keneh tinggal maneh cucuna biaya ditujang ti nagara mere bantuan ka maneh 1 miliar cepot alhamdulillah dek meuli laon mun aka boga duit 1 miliar dipeselkeun naon cenining ai gede dik meuli kebun kangkung da bada Tapi belikan, ayo kebun kangkung duit kami ada usaha jadi petani kangkung. Waduh, 1 hektar mah kata kos satu dulu mata. Ayo sia lah boga duit 1 miliar dipakai naon? Meuli doma ya. Seberapa ratus domal ya teh? Aya beun 1000 domal mah teh di Paraban di mana sih teh? Di Paraban dina kangkung akang. Ya bela lewat domal. Ayo kerja di jadi apa? duit can katempo pasea Duit can katempo pasea mah diheulakeun. Aing biman mujang kamadot 500 juta. 1,5 miliar. Karesna tina negara hormati mujang pada 1 miliar. 2,5 miliar. Arjuna merek ka maneh 2 miliar. Aduh. 4,5 miliar. Kurangin kontrakan bila mukut awewe. Jadi bilang api dari barokah usaha kitu mah usaha gampil dagang awewe. So duit modal saeutik kauntungan gede. Contoh akang nyieun kamar we leutik-leutik tilu. Mukut tilu awewe. Sakamar? Sapeting eta awewe teh meunang 50 we. Kurang 10 kanyut. Loh, karena kanyut gaul masna. Gak kanyut mah saboka. Terus eta awewe teh saharga-hargana saulu teh hargana teh taruh misalkan 500.000. Menang kilo berarti 2,5 juta kali kilo 7,5 juta. Potong ku anu leutik ti meme leutik. Tisu. Beli tisu. Potong jeung suntik rabies. Kabagean sapoe 5 juta wae. Dek gitu. Lama lalu belok gitu. Biasa nyarek. halus tas teh halus tak gitu lah. Jadi kumaha sanes napi pangasian. Berat nyuhun berat dangu bulat pulang tarima keunana kada kumaha ulang ke jasa ieu kapdunungan-dunungan abdi nu sae mana. Nanging dia moal tadulakung paos. Bakal leuwih nyeri hati abdi lamun abdi ngagunakeun artos kalita. Nyeri kumaha rajeun teh si cepot boga usaha da duit dudununganana. Rajeun teh si cepot beunghar da mana sangsara. Dawuh da naon eta mah duit dudununganana tetep leuwih nyeri beuleuh hati. Timbul fitnah akhirna bakal leuwih nyeri abdi teh. Jadi
jadi mana hayang usaha naon? Hayang usaha naon we? Jika tuh hayang naon, sekedap pada ngobrol deh. Dina wengi tadi dinten Sabtu malam Senin. Malam Minggu. Abdi teh kantos ngobrol sareng pun bapak Sima. Pak, kita kadi hayang dongeng. Abdi teh calik pun bapak ieu. Kasihan di bapak teh kopi 10 bungkus mah kapal api. Bapak mentol ada kasihna teh mentol. Nya, mana? Pangajarin bandros ya. Martabak ya. Abu ketilu. Ngobrol kita kan juga kayak sare si teuing. Segala diuap. Ngobrol sareng pun bapak beu teh Pak abdi bade naros ka bapak. Punten dihunkeun di walar ceuk saditu-dituna. Nya. Ai bapak ka anaknya ka saha? Nah ka abdi, nah ka sidawara, nah ka hidareng. Tah, saha tah? Da ka temong. Ai sidawara sigareng mah dibari ka melang ari abdi mah gede kitu. Pilih kasih. Nah, kita terjadi. Tikuri sorangan. Dasar kudu meuri. Cuman nanya gak yang tahu. Cuma segelintir orang yang tahu. Segelintir orang yang tahu. Nya. Bapak ngawalar, ya bapak mah ke anak dawuh nu dibuni bau. Da puguh anak-anak bapak kasih lainnya, kasih dawalanya, kasih garengnya. Jadi beda-beda kabeh. Dijawab Bu Abdi lamunnya bapaknya ke anak coba perlihatkan pertanggungjawaban selaku orang tua terhadap anaknya. Begitu kan saya. Nya. Cing teh mongkeun kana bapak teh, ka abdi teh, cing patuh tepok katana bapak katana urang. Demi anak jadi jalma hurung nangtung, demi anak jadi kades, demi anak jadi dewan. Naon sawah dijual dipakai ngamodalan jadi anak. Beak naon demi anak. Beak naon demi anak. Supaya anak jadi jalma hurung nangtung siang leumpang hurung jual bolon patok ngaleuya di tengah imah luwak ribuk teh kana poh kakadeung. Saur abdi eta bapak tuh. Naon curi anjir. Nya. Deudeuh teuing ya. Aduh aya anak. Nya. Segitu geus bapak. Sedang eta. Amu cuy amuing. Nya. Ya, da bapak maka anak. Bapak kieu jeung si lain teh naon boga tungguaneun. Bapak jadi mana kawan ari mana teh neangan ari kawan teh batur. Neangan batur anyata neangan jalma anu bisa mesek eusina jamu sayang kali musada nu diage lapang kagungan nagar aparta dina eusina eta jamu sayang kalimat musada teh 5 faktor anu wajib dijalankeun ku sakabeh rakyat teu pamimpin. 1 jalma katuhanan, 2 jalma kamanusan, 3 jalma kabangsaan, 4 jalma karahayatan, 5 jalma kasosialan, ciri jalma katuhanan anu badana anu hatena suci lakuna jujur ngamalkeunana sakabeh manusia anu hidup di alam dunia manehna bertuhan teu Islam, teu Hindu, teu Kristen, dasar bukan Tuhan. Didinya aya toleransi beragama. Nya, kan eta katuhanan. Cirina jalma kamanusan anu badana sehat ngabdikeun dirina ka negeri, sehat nyebakeun ragana ka negara. Teu codeka dina jadi pamimpin. Cirina jalma kabangsaan abdi negara kumarima jeung rumaha
naon ngamumule lebur aduh mukanana dalu masa urang teh hirup di tanah Sunda boga penghasilan di tanah Sunda bisa maraban anak pamajikan di tanah Sunda bisa nyakolakeun budak di tanah Sunda boga naon boga harta bana nikmat dahar di masalah di tanah Sunda di mana modal urang mau dikubur di tanah Arab tetap di tanah Sunda wajib kurang difokus di dimulai muncul bahasa baheula mah di luar sok aya cenah tadi besok Bapak Dewan ulah raja wayang disediakan wayang yuk mitos kabina-bina eta jalma teh siga itu beragama gimana wayang akan jelema pan wayang mah gamaran cenah ngaruat aya ngaruat teh bahasa baheula lamun ayeuna mah ngarawat bedieuna deui ngamumule bedieuna deui ku agama mah disebutkeun tasyakur binikmat syukuran aya teh syukuran ngaruat beneran syukuran bahasa ayeuna mah naon ngawilujeukeun ka pangarsana Bapak Kades nu enak Bapak Wahyu mudah-mudahan dina jeneng kadesna sing janten kades anu tuladannya ka rakyat ngamalkeun kana undang-undang anu teu ditantukeun ku nagara amanah kami sirina jama karahayatan airah teroh air hayat hirup airah getih tiap getih nasihatan di hirupna bakal cager pemimpin cager mimpinan munikir cager pola pikirna lamun disehat pola pikirna negara rusak di mana negara geus rusak pemimpin hilang damian rakyat hilang karomah jeung dibawa ka DPR ai ciri zaman kasosialan hirup di alam dunia teh cukup umak-umak sorangan tetap epan terbiasa ulang teh hirup teh kudu ngabutukeun batur terbiasa individu pan ulang teh hak saja berarti hablul minallah teh sak jaeta barengan ku hablul minanas da di mana urang pae papan anu ngagotong teh batur nu deukeut cenah jelema beunghar teu perlu bantuan bohong dari mana kelima nu nyuti kelima teh dokter mana kitu ge mun urang teh hirup teu bisa nyorangan kudu bersosialisasi teh kakak eta saling membutuhkan nya nya abdi dirinya ngagebek bapak ge cenah beunghar jantung silaing boga warisan di Sabarka abdi ngagebek warisan di mana tong cekcok euy baheula bapak teh raja Sangiang Ismaya dewek kieu teh naon keur nyamur wujud mindah rupa ngaliwarni nyumput puni di nucaan neangan jama anu nya iman takwa kana mahakamasa nu bisa mesek kitab sastra Jenderal Rahayu Abdi numawi abdi dongkap ka dieu pun abdi sumping abdi teh bade nyuhunkeun surat izin sacuir bade umah abdi teh kasawarga make naroskeun ka ieu Otipati Dewa Guru Raja Sangiang Otipati Dewa Guru rajana dewa pamimpinna dewa bade naroskeun nahannya pun bapak teh gaduh warisan di dieu teh kahyangan sinyaruy hoyong ngayakinkeun abdi teh pangiten wuri-wuri abdi angkat oge pangiten kedah nyanak serat izin mah di negara supados abdi teh disangka imigran gelap sakitu abdi teh maksa kada bade ngurkeun surat izin sacuir we abdi teh bade ungah ka sawarna ningali ya paketeria amin tak sakuri pulitan
dangut pisaur sastra Cina pamohalan kalawan asa pamohalan upaminya semate haliwali samarga Itu baharin. palang siang sastra Cina ngahayal jero ngahayal na temah na akuanan pajalkeun diri na teh haliwali samarga Kresna ingkar tidak kapateraan lepas tidak jiwa kasatian ngaku hidup amarah tekarahan Ane ludahin. untung karena bongnya pun juga si atuh aing ngomong Nah, kumaha deh, kumaha. abong biwil ketihun ku abong eta teh tulangnya ngomong teh ngeunah keur maneh teh ngeunah dedekeun ku saya tempat tuh ieu teh raja ieu teh kakasih dewa ieu teh Batara ai Batara teh pinter slimaha aing teh kakasih dewa tawani umat kasawarga lamun can aya pangkupai tiang pramesti dewa guru Jagatata ayeuna maneh teh umat kasawarga bari ngaku-ngaku diri maneh boga warisan di sawarga warisan ti maneh abong teh sakola pengalaman samen dan ngomong lebihkin kapalingan negara hayang ngaberantas buta-buta teh bisi kawas maneh iya disebut virus negara teh leuweuh-leuweuh ti virus corona sia iya abdi mah virus corona iya teh raja batu mah hayang pangijin raja terlebih dengan gesor leuwih panggil DP halap sosopan santun tapi kumaneh teh dihargaan bari maneh ngaku boga warisan di sawarga warisan ti mana aing teh kakasih dewa ulang anting kasawarga teu pernah eyang Jagatnata nitip pesan salam ka maneh lamunnya maneh teh alokna eyang Jagatnata meureun nitip amplop jeung maneh acara keur maneh merek panggung keur maneh dan merek panggung ke lain eyang Jagatnata saha Dewan Wahyu sangeunah ngomong ke abung kemel udah pulang ampun ampun nyali Wadir das. Leweh ngawanyin kene. Aku iya. Dekat tepung gukil. Hayang siluri golek katekan deui. Sia ayeuna ngaku boga warisan di sawarga. Sia ngaku yen eyang motivasi dewa guru Jagatata mangsilai warisan timbana. Jejak.
sia. Iya, nana si panji lemah letik, nyeri. Di cara manena yang kemana ku aing diantur. Hanya buka ilmu aing ngantur tetapa. Hilang rasa aing rasa lapar. Hilang aing rasa haus demi maranekna jadi jelema. Nu asih di pulang sengi, nu nyaah di pulang moha. Air susu dibalas ku air ciki. Itu Pak. Air ciki. Segala urusan dipakai ceurik moal tamat. Moal beres. Da urang mah jelema leutik. Bebas urang mengeluarkan pendapat, bebas urang teh berpokal ngabulah karusak naon sabab ayat Allah nerangkeun yen Allah tersebut ka makhlukna nu sok karusak kalamun nyaeta karusakan di luhur bumi. Quran paneta cerita. Oleh urang mah pokal ngan kudu didasarkan ku undang-undang supaya urang dilindungi. Pamarentah kudu ngajakeun mereka anu konkret cepat tanggap lamun aya rakyat ngangeluh teh. Tenang, sok ngomong atuh. Tanyakeun ka jelema pinter ayat sabaraha undang-undang nomor sabaraha rakyat minta surat izin ditenggelam. Ngomong. Sok susu tabelek teh. Sok. Leho nata leho. Leho susu. Ngerak atuh na Pak. Ngerak na pipi. Sok ngomong. Harus bisa bicara yang bisa dipertanggungjawabkan oleh undang-undang. Urang mah pae nu ditinggalkeun naon manuk beuti mah. Manehna mah pejabat, kakawasan, mobil dinas, rumah dinas, tunjangan jeung sajabana. Ngomong. Ribut-ribut kain. Bener enggak? Sok, tenang enggak? Ieu ade ngaranna. Ngomong. Hebat usulna sok. Tanyakeun kali. Undang-undang sabaraha ayat sabaraha rakyat minta surat izin ditenggelam. Ngomong. Tenang sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor itu lain Ustaz jatuh. Mukadimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam we. Assalamualaikum. Naon Indonesia. Ngomong. Udah. Dipikir, dibulak-balik, dipapa, dirasa-rasa. Bila wadul sama bini bro. Iya kan sekali. Beres. Ada lompat bro. Tim sukses era. Anjing wae. Tim sukses era Kade. Naon. Kuring dek nanya. Lain. Ampun aja, dewek kasar. Dabongan gini silaing. Hayang nyaho amarah naing. Bener nggak ya? Ingin tahu. Siapa tuh batu asahan? Betul biasa apa ini? Udah yuk. Kuring dek nanya ke silaing. Lamun bener silaing pejabat, lamun bener silaing pemimpin anu ngajarankeun undang-undang seutuhna sia.
ayat sabaraha undang-undang nomor sabaraha dewek meta surat izin ku si lain gitu lah ngomong cepat betul saya yang drama baik dari atas baik baik sabar ya katempo gening belana pejabat ya leur kunang itu kujan kunang payung kue kunang damar reuneuh kunang kandung ridho ilahi ta'ala dewe jadi tim sukses ente TKP bicara ayah kaya misalnya deket dewe kumar kemor karaya colok aing jadi pangagung colok aing jadi pejabat colok aing jadi pemimpin di mana geus jadi pangagung di mana geus jadi pemimpin di mana geus jadi pejabat deknya ka rakyat dek kamakeun ka hayang rakyat juporan kana ka hayang rakyat waduh anjing ya kuring ngaboga motor botut ya bebek tahun 70 dijual ku aing dipake jeung baligo di dinya aing baligo meuli seuri senyum dagang huntu bukelo ge di wabuhan tukang surabi di bageuran dengan dalih hayang menang sorak gek diuk dina kursi poho karena janji akan membela wong cilik gek diuk dina kursi pejabat tulang cileun sia dengan palingeun gagabah ya aing teh rakyat leutik ajeuna deh moal aya silahin tanpa dewek uling rek nanya ka ente cing aing gaji lurah jeung wakil lurah gede mana gedena lurah gaji camat jeung wakil camat gede camat gaji bupati jeung wakilna gede bupati gaji gubernur jeung wakil gubernur gede gubernur gaji presiden jeung wakil presiden gede presiden tanya jujur ku lain aing gaji rakyat jeung wakil rakyat gede mana aing mah tadi gaji sian gaji mah gagabah sian aya BPJS waduk BPJS itu dan macam aduh miskin mana we tarunda beas miskin kita dibikeun kalau dijual pakai jadung cing atuh euy harga dewek kade teh lain rek nemongkeun pangaboga ieu mah hayang ngabuktikeun cenah pajakeun bapak dewek boga barisan di ditu hayang bukti kuring teh minta izin sabab kuring salah keluarga negara anu berpatuh terhadap kana Pancasila jeung undang-undang wajib dewek teh minta surat izin supaya kuring di ditu teh disangka imigran gelap ngajen kuring teh ka pangagung teh datang dengan penuh kasopanan tanya katalimakeun tapi salah kaprahnya dirinya bener kan kurang ajar ajarkeun eta kurang sanajan maneh mong trowelang lir kacang ningang kajang moal didenge bae leuh lir kacang ningang kajang kumaha mun kacang leuh ningang-ningang lauk buruk minum mija kinten lauk buruk minum mija kumaha lauk mija minum buruk hancur Pak aing ngomong moal labus ka maneh moal ada lagi mun kawe nya dapat aja aing ngomong malikeun si rabi kita dibalikeun mah tutup sabun halus lawan soman lucu cepot edun wani kene ngabodoh heunai caker panah sakali deui maneh batalkeun pikeun ungah ka salaga wah lamun teu dibatalkeun paeh dibatalkeun batal meuing paeh
wani maneh ke Arjuna kalau baca ini tadi dulu gak ayo jangan lu harus baik Bima lu dulu gak goblok ayo siap Prakarya Jaya kurang lihat ewas diberi hati lalu jatuh sampai maka bertara dia mulai panjenengan bener eta ucapan si Cepot Itu salah. tapi lagi minta surat izin atau naon salah nak ulang izinan we kadarnya jeung tengah si Cepot boga barisan eta mah walahu alam Tanggung jawabna. bisi aya rahasia nyaeta sengsara membawa nikmat pikeun kakang semua moal jeneng salira jadi batara moal jeneng kaula jadi pangagung tanpa jasa kakang Semar Sapraputra Cepot lampura kaula tong dibawa kalah kasar ayat tersat di mana emak anuan si tamala lawan kalapatanan si Cepot pajarkeun ngaku-ngaku boga warisan di sana warisan di mana wa anu nabi wa 30% pajarkeun si Cepot boga warisan si Daruli ditinggal kakang Semar baheula gua ge kakang lagi asal nabi mupi kula lewat ulah boga kalian kurang kapedana popawongan cakak saya Pak. Terus